Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Azam Wijaya Amanta. Bumi abdi di Jalan Golek Cisaranten Wetan RT 4 RW 1. Abdi bade nepangkeun alat-alat pakakas kanggo kerja bakti nu aya di bumi abdi. Anu kahiji nyaeta palu. Palu dianggo kanggo nakol paku. Nah, anu kadua nyaeta bedog. Bedog dianggo kanggo ngadek. Nu katilu nyaeta aya obeng. Obeng dipake paranti nguirkeun uril. Nah, terus aya ragaji. Ragaji dianggo kanggo motong atau meulah awi. Yang kalima nyaeta singkup. Singkup dianggo kanggo paragi ngaduk taneuh. Kitu ti abdi penjelasan alat pakakas kanggo kerja bakti anu aya di bumi abdi. Hapunten bilih aya kalepatan bahasa anu kirang merenah. Hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.